Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mubaddilina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi amhunil kamilin wa ashabihil hadin wal muhtadin ila yaumil wa ba'd. Sabana hadatul puja syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kemuliaan yang kami curhat yang fakir Nabiyina ala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mengingatkan ina Muhammad Rasulullah kapan musannif mengingatkan orang sadayana wa talabuka likullihi illati hayatika minhu. Pamintaan jeung kasalian Allah eta teh nandakeun sakedik rasa izin anjeun ka Gusti Allah. Upami urang nyungkeun kana hadiah dunya, khususna asli hadiah dunya ukur, eta teh nandakeun urang teh sakedik izina ku Gusti Allah. Margi jami disebatkeun dina Al-Qur'an ayat 20. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Golongan kahiji. Golongan kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara sebagian sate secara umum ayat menunjukkan ke Gusti Allah Gusti pasihan abdi teh di dunia demi Gusti di akhirat mah kumaha abdi we kumangke we kumaha jaga. Tah eta teh golongan pertama disebutkeun Al-Qur'an teh jami nyungkeun kasayan di dunia akhirat mah kumaha jaga. Ayat deui menyebutkeun doa Gusti abdi teh pasihan abdi di dunia sae sareng di akhirat oge. Nah, ieu anu disebutkeun urang mah golongan kadua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan urang ngan kumpul hasilnya dunya, ngan kumpul kehidupan dunya kumpul, maka eta teh ciri jalmi anu eueuh ka killatil hayati non sakedik kakisina teu eraan ngerakeun entera ngerakeun jalmi teh sakedik rasa isina ku Gusti Allah. Upami tujuan urang gagaduhan dunya hirup di dunya unggul sabab urang cicing di dunya mah lain tempat tujuan tapi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia teh tempat macul mazra'ah teh kebon mazra'ah teh sawah kangge akhirat. Dunia teh ad-dunya mazra'atul akhirah tempat urang ngebon jang ke palakeun non panenan urang ke di akhirat jaga eta dunya. Ad-dunya mazra'atul akhirah jantan sareng sanes urang cicing hidup di dunia ulah tetegenan ka di dunia ukul urang teh Berarti anu disangka ketegenan kurang aya di dunia teh beda alam
moal aya manfaat gitu. Kupribada sering diutarakeun upami di alam rahim jabang bayi tetiasa dinulisungkeun ku jabang bayi teh ka Gusti Allah naon hoyong dikiatkeun tali-tali kitu nya. Gusti pasihan abdi teh kegiatan tali-tali hidup abdi cek jabang bayi teh. Ngarah naon eta abdi teh Gusti kapita ku sebelah Gusti. Eta mun jabang bayi teh nya hayong naon hayong sebelah eta geuning ibu biasanya. Bisa sebelah teh siang-siang sebelah isuk-isuk geus nyebelah eta teh. Jadi teu isu, teu siang, teu sore, teu peuting sebelah we gitu. Kabita Gusti kana sebelah cek orok teh jabang bayi teh. Kumaha teu kahayang lanjeut nya Gusti eta we cenah tali harina janji ibu abdi kiatkeun. Tinggal ibu teh pan nu ibuna teh kaleukeut esteler. Gitu nya esteler. Hayang Gusti eta esteler kareueut ningalina kerongkongnya kerongkongna ibu abdi teh eta esteler di rumahnya siang-siang hoyong cek orok teh meureunnya kiatkeun tali-tali ibu abdi. Nalika eta kahoyong orok teh ku Allah disubadanan kakiatan tali-tali pujakeun ibuna bubrag lahir ke alam dunia. Ternyata numpang bayuna diteuteuh ku Gusti Allah eko urang teh naon tali-tali. Jadi beda alam terus benten daya manfaat. Nah urang ge ieu ayeuna di alam dunia ketegenan urang mesti kiatkeun ekonomi abdi beungharkeun abdi teh Gusti. Gusti jabatan abdi kiatkeun Gusti. Gusti pinterkeun abdi tadinya hungkul we teudukeun ka akhirat. Budak we eta teh urang teh ka alam barzakh aya manfaatna. Sabab tujuanna urang nepikeun ka dinya. Tah eta teh ciri urang teh naon? Ciri jami anu sakedik ka isina. Sabab urang mah lain urang dunia, tapi urang mah urang akhirat. Naon buktosna urang alam urang akhirat beda jeung hayam. Nalika hayam netas malam sentiasa nyatu hayam mah. Dan bisa matokan eta hayam. Terus domba pas gugah naon dina nyusuan bisa leumpang eta domba. Sapi sadaerah satuan mah manuk bisa langsung nyatu gitu. Bisa calangap. Eta hari manusia cuma da manusia mah masih kan murang kali teh teu bisa naon-naon teu walakaya. Diwan dibungkut dibuntel gitu nya barangkali teh tapi ke naon disebut teh di bedong. Anu di podong teh hese rek kusik-kusik oge barangkali teh aya boga ka hayang bapana teh pan ngaganggu budak mah ceurik deui nah barangkali teh eta teh kahoyong barangkali teh teu nyaman. Eta teh ciri jalmi mah lain orang dunia tapi orang akhirat. Nu nyaman mah pan hayam, manuk kan biasa nyaman mah langsung we biasanya tuh. Pan urang mah hese dengan rezeki. Nah langsung dia semilare rezeki berproses rek hese dengan duit. Ya sugan 5 tahun bisa dengan duit can. Sugan 10 tahun karek beres sekolah SD. 15 tahun beres SMP, beres SMA, beres nangis SMA, beres gawe acan. 20 tahun bisa ganti gawe acan kene. 30 tahun geus rumah tangga acan kene bisa gawe. Hampir we nambah hakolot teh gitu. Eta teh kumaha kari urang teh naon? Kumaha urang teh lain urang dunia, urang akhirat urang teh. Acan tiasa tuang gitu. Punya lirah teh. Tah ibu tujuan urang kumaha sakitu, tah tujuan urang mah lain di dunia tapi sadayana ka akhirat. Janten upami tujuan urang di dunia unggul, maka eta ciri jalmi teh kirang ka isin ku Gusti Allah. Janten nyungkeun ka Gusti Allah teh komplit we dunia hasanah akhirat hasanah. Singkatna ka akhirat.
kumaha nyukeun ka Gusti Allah sakahoyong urang nu kamari ku abdi carioskeun nya aya jalmi nu haben-habenan menta ka Gusti Allah teh Gusti abdi teh hoyong anu haben we ngadoa ulah haraman ngadoa subuhna ngadoa datang waktu maghrib ngadoa isya ngadoa lohor ngadoa tahajud ngadoa haben we teu eureun-eureun eta ngadoa. Nah jadi haban wae ngadoa eta teh cenah nandakeun urang teh teu bosan ngadoa teh nandakeun bahwa urang teh pasti diijabah doa gitu. Padahal kieu we analogina abdi teh peryogi artos nambut wae ka ibu teh artos teh budak rek sakola mesti ayeuna teh rek sakola teu puluhan juta mah teu tiasa nyakolkeun urang kali sakola punaakin pasakola saya mah enak mah puluhan juta 20 juta 30 juta budak hae ka sakola negeri hae ka sakola anu sae pantu wala kaya urang teh rek minjem ka tetangga tapi dina prediksi urang teh rek pasti eta tetangga teh mere dikersakeun tetangga teh kurang ditambutan teh tetangga teh masihan alhamdulillah masihan 20 juta masihan 20 ras seseorang tadi cadak dia mau masantrenkeun urang kali nyakolakeun urang kali di pasantren ari suka teh rek beres 20 juta teh asup ungkut cek di pasantren kena ieu kena tambahan deui kedah beraya 10 juta jeung uang wih mah mikir deh cing kinten lamun abdi akalna sehat rek nginjem deui kasih atara pintu naon sababna atas naon tadi ge acan kabayar kumaha tuh solusina abdi pasti nyungkeun kasih B nambut kasih B naon sababna can nginjem kasih B mah uring deui tah nginjem kasih B abdi teh kakara cing atuh manawi abdi teh bade nyakolakeun urang kali manawian ngadu artos 10 juta ieu tambihna kitu nya pasti masihan da can diinjeuman teh eta ibu punten upami teh mah abdi tadi masihan 20 juta teras kasih A terus abdi ngkeun deui kasih A eta abdi teh gaduh tegenan naon sababna dina kayakinan pasti si A masihan minta deui ada bakal mere gitu nya da kubageuran teh nya kitu deui nalika urang ngadoa haban we ngadoa minta ka Gusti Allah minta we ka Gusti Allah haban we minta ta eta teh saurna dina maqalah sadacana kamari eta teh nandakeun bahwa urang bakal dijabah gitu. Jika orang rek minta nabut minta da bakal mere. Nah urang haban we ngadoa da bakal masihan Gusti Allah. Beda jeung nu putus asa. Nah naonan minta haban we ngadoa ka Gusti Allah teh. Da moal mere ka Gusti Allah putus asa teu ngadoa we eureun. Tah eta mah putus asa. Antara ngadoa gitu. Nah jadi retorika anu tadi teh disebutkeun retorika anu cara ngadoana jalmi-jalmi teh aya nu habon we nyungkeun digedor Gusti Allah teh sagana we teh aya nu kitu ngadoa teh carana teh aya deui nu carana teh retorikana teh cara ngadoana teh ranyeurkeun ngadoa eta we nyeurkeun gawe we doa mah saaya-aya we. Nah hajung teh nyeurkeun ngadoa bujeng-bujeng barang penta nu aya ge can bisa disukuran bahasana teh kitu nu aya ge can tiasa disukuran Gusti sanes abdi alim mungkin kasalira sanes abdi alim mungkin hayang beunghar hayang minta beunghar teh tapi nikmat nu aya ge can bisa disukuran kitu bahasan kadua mah Gusti sanes abdi alim nyungkeun pangkat nu aya ge can bisa disukuran abdi marek nyeurkeun ibadah we isi tek nyungkeun oge nu aya ge can bisa disukuran tah golongan nu kadoa mah saya nyeureurkeun ngadoa
tapi nyeureurkeun ibadah aban-abanan ka Gusti Allah. Tahajudna dileukeunna, maca Qur'anna dileukeunna, zikirna dileukeunna, maoskeun sholawatna dileukeunna, hampir we seueur doa. Oh sok kadua, oh sok ngalaksanakeun super kewajiban we. Doana teh robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini miwarang miwarang Gusti Allah dah kudu ngada bisi disebut jalmi sombong, sakitu unggul teu banyak teuing. Gitu. Naon bargina cenah? Sabab Allah mah da teu dipentake bakal beres kitu. Anu golongan kadua mah model ibu guru harape sabaraha bedug ayeuna teh 50.000. Nah, sabaraha jam eta teh? 5 jam. Panjang mana jeung mentana? Osok nyungkeun ka kadudungan kieu, atuh dudungan abdi teh geus gawe 5 jam. Ka dieu kan ngamun beres teh, buruh macu atau buruh ngaramet, osok nyungkeun teh. Tara, naon hideung nyalira. Da dudungan di apaleun ibu teh geus nyaramet 5 jam ti enjing-enjing ti tabuh 7 deukeut ka tabuh 12. Dah apaleun dudungan oge langsung masa 50.000 dan da puguh gawena teu dipenta oge. Nya kitu Gusti Allah ge sana. Allah oge atuh kudu dipenta lamun urang getol ibadahna mah. Da lamun getol tahajud mah, da lamun getol duha mah, da getol maca Qur'an mah teu kedah dipenta. Gusti rizki teu kudu dipenta Gusti Allah teh. Cenah kitu nu kadua mah teu kudu digedor-gedor. Allah mah da mere sorangan langkung hidung tibatan urang. Gitu. Allah mah tapi pan dipiwarang ku Gusti Allah. Nah, nu mawi dipiwarang ku Gusti Allah disebut ngadoa. Nyungkeun ka Gusti Allah. Mawi kadah ngadoa, kadah nyungkeun ka Gusti Allah. Ngan ulah maksa ka Gusti Allah teh. Eta mah ukur ngalaksanakeun piwarangan ti Gusti Allah. Udhuni astajib lakum. Tah golongan nu kadua mah teu seueur teuing ngadoana ka Gusti Allah teh. Wiridanana we dikirna karang ibadah nu sanesna nu diseueurkeun mah. Ngan ngadoa mah asa ala kadarna kitu. Tah eta duanana teh saha eta teh saesu awon. Nu ieu mah getol ngadoana sagera dipenta nu ieu mah teu seueur ngadoa biasa-biasa we ngaseueun ibadahna tah eta. Tah eta ngadoa urang tujuanna teh kangge akhirat sanes kanggo dunya. Lamun tujuanna kanggo dunya full illatil haya sakedik pisan rasa isina Gusti Allah. Tah urang teh saur Kangjeng Rasul kadah gaduh rasa izin anjeun ka Gusti Allah. Sahabat ditaros Kangjeng Rasul. Istahyu minallahi haqqal haya. Anjeun kudu era ku Gusti Allah sabener-bener era. Junjunan da abdi parah izin ku Gusti Allah teh. Kumaha cenah cirina janjina? Lain kitu cenah izin ku Gusti Allah lain ucapan nuhun. Kedah kumaha cenah abdi teh izin ku Gusti Allah? Manistahaqqa haqqal haya falyahfadir raqsa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadkurul mauta wal bala. Ciri jalmi anu sieun ku Gusti Allah sareng Kangjeng Rasul anjeun kudu sieun ka Gusti Allah sanaras-rasna izin ku Gusti Allah sanarasna izin nu mana cenah jalmi nu izin ku Gusti Allah teh jaga anjeun jaga mastaka anjeun jeung jaga pikiran anjeun. Jadi urang kena ngajaga mastaka teh sareng pikiran anu awon. Pikiran otak urang kedah dijaga karena sesuatu pikiran anu awon. Karena ilmu kana pangemut anu awon. Urang gaduh otak difungsikeun kangge belajar. Tah belajar urang ngajaga otak urang teh kumaha urang belajar kana ilmu nafi. Naon cenah ari ilmu nafi? Ilmu nafi teh nyaeta ilmu anu manfaat. Naon cenah ilmu manfaat teh?
ilmu anu manfaat nyaeta ilmu anu ngagibatkeun tiasa taqarrub ilallah jeung wa tadallul ala nafsi. Disebutna ilmu nafi nyaeta ilmu anu tiasa manyaketkeun diri urang ka Gusti Allah sareng tiasa ngahinakeun diri anjeun dirinya cenina ngarumaoskeun diri urang hina. Lamun urang ilmu urang nyaketkeun diri ka Gusti Allah maka eta teh ilmu nafi. Lamun urang ladang masantren teh beuki caket ka Gusti Allah tah eta teh ilmuna ilmu nafi. Lamun urang angkat ka majelis taklim beuki getok hajuna eta urang geus gaduh ilmu nafi. Beuki caket kulantaran sering ngaos teh. Teh. Lamun urang sakola oge, ladang sakola belajar ilmu dunia oge da sama ilmu teh ilmu dunia sadaya teh ilmu agama akhirat, ilmu nafi sana oge. Anu nyaketkeun diri ka Gusti Allah eta disebutna ilmu nafi. Lamun ilmu nan ngakibatkeun jauh ka Gusti Allah eta ilmu ghairun nafi. Gara-gara boga ilmu jadi takabur. Gara-gara lima masantren yang disebut Pak Ustad, yang disebut Kiai, kulina masantren teh ilmu takabur. Jadi takabur, lain nabi eta mah nyak jauhkeun ka Gusti Allah. Gara-gara masa sekolah luhur, gelar doktor, profesor, yang disebutkeun profesor, doktor teh nya. Da teh naon gara-gara jauh ti Gusti Allah. Gaduh naon sifat takabur. Setiap jalmi teh hoyong nembongkeun dirina lain Allahna. Henteu tadallul teu ngahinakeun kana dirina. Tapi ngamulyakeun kana dirina. Jadi nu katingali teh dirina ses Allahna. Teh eta ilmu ghairun nafi, ilmu nu teu manfaat. Ilmu nu manfaatna nu nyaketkeun ilmuna teh ka Gusti Allah. Da ilmu teh kagungan Gusti Allah. Allah masihan ilmu ka urang tina sifat alimna Allah. Jadi nu katinggal ku jalmi-jalmi isin ku Gusti Allah. Manaon Allah. Allah teh ngagaduhan sifat aziz. Aziz teh satosna gagah. Jadi lamun ibu ninggal Pak RT, ninggal Pak RW, ninggal Pak Camat gaduh pangkatan ya, ninggal Pak Bupati, anu ditinggal teh sare camatna sare RT na tapi sifat azizna Allah, gagahna Allah, masihan kagagahan ka pangkatan ka pejabat. Allah teh gaduhan sifat alim, urang ninggal kiai, ninggal ulama, ninggal profesor, ninggal murang kali anu pinter, aya murang kali nu hafal Quran 5 tahun, nu ditinggal ulah jalmina tapi sifat alimna Allah nipat kadinya eta jalmi gitu. Gusti sayung-yunnya eta jalmi lain putra kieu nu pajengan tapi eta dikersakeun budakna beut hafal Quran Gusti gitu. Ulah ninggal eta jalmina Allah masih sifat alimna eta jalmi. Henteu pandang bulu ka saha ini pasti geunana bisa putra ajengan itu ibuna soleh bapana soleh murah kalina soleh aya gitu ibuna aya oge ibuna gitu soleh bapana teu soleh tapi murah kalina soleh aya nu kitu oge eta rencangan cenah di kayung cenah rencangan teh gaduh murang kali istri masantren tah eta teh dina hiji waktu sumping ka bumina. Ternyata pas di bumina teh naon si bapana teh da tukang moro bagong. Ari anakna jadi hafal Quran, bisa kitu. Jadi ninggal teh ibu, ninggal Allah na ses ninggal jalmi. Termasuk upami aya jalmi anu aya di sandapeun urang. Punten, sanes ngawonkeun. Aya jalmi anu langkung hina tibatan urang. Aya jalmi anu tanpa daksa. Aya jalmi anu tukang baramain. Pokona mah jalmi nu hina di mana jalmi. Nu ditinggal teh ulah jalmina. Eta teh ninggal tina sifat Allah al-mudil. Allah teh agaduhan sifat mudil, haga mudil teh keur ngahinakeun eta jalmi. Urang teu layak kahina ka eta jalmi.
dan layak ngahina mah Allah. Al-Mudim urang mah teu kene ngahina kepada jalmi. Allah hukum oh ieu teh keur dihinakeun Allah. Kantun ngaduakeun we. Jalmi-jalmi anu dipasihan kirang sae sanes diaworkeun urang. Eta ninggal Allah na we. Ninggal aziz ninggal gahna Allah anu katingal Allah. Na tanu katingal oh ieu Allah eukeur. Ieu jalmi teh keur aya dina sifatna Allah Subhanahu wa taala. Tah jalmi anu isi ku Gusti Allah teh tina pola pikirna teh dijaga. Ulah dugikeun naon emutana teh tina ilmu gairun nafi. Ilmu teh manfaatna. Terus tara pikiran anu negatif. Kumargi seueur emutanana jalmi nu teu isina ku Gusti Allah mah pikiranna teh negatif. Suudon we ka batu teh. Goreng saka we ka sapada jalmi teh. Teu aya pikiran positif hatena. Enak emutanna teh margi teu aya rasa isin Gusti Allah. Fal yahfadir raqsa wa ma nu kadua sang Kanjeng Rasul wal batna wa ma jalmi nu isin ku Gusti Allah tingali cenah patuanganana naon dilebetkeun ka eta patuangan pilih patuanganana patuangan anu dituang-dituangan perkara anu haram kullu man nabata minal haram fannaru aula setiap perkara anu lebet karena patuangan anu haram maka neraka bagianana. Punten bilih aya tuangan haram secara dana, haram secara apana. Ada urang masuk sieun tuang-tuangan teh dana. Pejabat-pejabat sarieun ku anjing jeung babi mah tuang anjing jeung babi. Tapi korupsi nama ketol korupsi nama pada sarua haram eta teh. Itu teh sakeurik urang pan sieun tapi nampi atos teu paruduh mah. Gara nu penting mah duit we. Deui halal haram teh mangke we ting subat teh. Punten eta teh ngabunuh kana kaimanan urang, ngabunuh. Ibu teh tos ngaramet saking atos 50.000. Alhamdulillah Gusti. Anjing rezeki 50.000 mudah-mudahan we aya tambihna. Karek nyarios kitu beureun karek tilu malengkah. Cek dina hate mudah-mudahan Gusti aya tambihna 50.000 abdi teh peryogi yang abon we tuang teh sareng kangkung jeung asin we Gusti. Hayang tambihna sugan we teh abdi teh aya nu masihan langkung. Hayang meuli daging 2 kilo mah Gusti. Gitu. Dikeresakeun. Nembe ge teu malengkah mah ka dia naon ayo hartos nya hoyong ieu dibere cenah 100.000 ku abdi cenah naon cenah ieu teh kayaknya oke colok si anu kan teu pugu teh teu pugu jadi 50 tambah sabaraha 150.000 lumayan makan besar mak teh pan teu 150 anu kamari aruna tegaduh atas 50.000 ngarambe teh salat tohor alhamdulillah berjamaah tos salat tohor biasa ngaos Quran asar salat sunat heula jeung ibadah anu sanesna ras sumping tahajud netepan tahajud maca sholawatan kapangaosan nah gitunya kebiasaan ku atas 50.000 teh nah nalika pas di pasar 150.000 muhun atau sama 10.000 di pasian kurang tadi peserkeun kana daging pan teu puguh halal haramna. Nah akhirna mah nu biasa urang ibadah tadi mah salat tohor teh jeung sunatna anu mah jadi kaleket hoream. Nu biasa nama salat tahajud jadi hoream gitu aneh. Nah sababna aya eta tuangeun anu haram. Tanu mawi nalika urang ayeuna hoream ibadah emot tuang naon ayeuna dia urang dinten ayeuna nah urang beuh teh dia keleket ibadah teh ulah sagala asupkeun eta ngabunuh kana karakter urang kullu man nabata minal haram fannaru aula bi
setiap perkara anu tumbuh tina barang haram neraka bagianana nya pagawean ke neraka we kulantaran tuangan anu haram teh kena jaga ida jeta mal halal wal haram golabal halal di mana kumpul anu halal jeung haram kali ini cenah anu halal haram we sadayana teu pira cenah dahar teh jeung saya teu pira cenah jeung ti kotok saeutik campurna mah angker we hayang dahar jeung ti kotok dalang saeutik kan angker we dah saeutik oge dikumpul dikocokkeun deui mah ya geur dikoda saeutik oge bae eta sanes teu pirana kitu nya tapi eta janten haram sadayana kumpul anu haram jeung halal nu mawi ye lepami urang nahan dina dinten ayeuna urang beut kaleken ibadah boa ayat tuangeun anu dugi kana diri urang naon anu haram lamun urang keur getol ibadah teh tah yakin eta teh urang tos dibersihkeun tina barang anu haram wal yadkurul maut wal bala ciri jalmi anu izin ku Gusti Allah teh naon sok emut kana maut jeung emut kana bala setiap urang teh pasti bakal maut iraha atuh kateh teuing jeung setiap urang teh bakal keneng balai bakal diuji ku Gusti Allah teh bahkan jalmi anu sae teh nyaeta di mana jalmi diuji ku Gusti Allah sapali hadis nyebutkeun kieu upami jalmi salami 40 dinten teu pernah diuji ku Gusti Allah teu pernah dicobi ku Gusti Allah ku cobian-cobian naon wae Gusti Allah mah lain jalmi sae lamun hirupna pe ujian di Gusti Allah senang we salamana hirupna teh teu pernah ngalamun teu pernah susah duit loba wae bungah wae senang-senang wae hirupna teh eta jalmi sae mah justru teras diuji ayeuna kene daeng masih kene urang teh emut kene Gusti can boga beas emut terus isuk jabani kudu mayar ka sakola masih kene muter dina hitungan teh dina teh eta teh kitu ujian ti Gusti Allah eta teh jalmi sae nu kitu teh emutan urang teh teu boga duit teu boga beas haban we diuji terus eta jalmi sae tapi lamun hirupna teh senang-senang wae sagala aya wae teu pernah batuk-batuk acan teu pernah nyeri huntu-huntu acan teu pernah bisul-bisul acan selama 40 dinten teu pernah diuji Gusti Allah hirupna suka-suka wae lain jalmi sae justru urang kedah syukuran lu lamun roba boga rasa kabingung ulah keluh kesah eta teh ujian sirih urang teh jalmi sae Gusti iraha abdi gaduh dah Gusti ieu abdi teh Gusti tegaduh anu tapi ulah diucapkeun ka batur ka Gusti Allah nampi Gusti eta bahasana teh nampi pasti jalmi mah kada emut jalmi nu izin ku Gusti Allah mah emut bahwa anjeunna bakal diuji ku Gusti Allah wal yadkuril maut emut kana maut jeung emut kana ujian di Gusti urang teh bakal diuji unggal dinten diuji teh ses ujian teh beda dari sakola aya waktosna adinda ujian mah ti Allah mah unggal dinten urang diuji ngan mun ujian di Gusti Allah beda jeung sakola lamun ujian di sakola mah lulus teu lulus teh aya remedial lamun ujian di Gusti Allah mah teh remedial teh ulangan aya rencangan ibados beletna bea kadaek kitu nya ya ujian teh teu naon teu lulus wae tapi naik kelas kumaha ulangan deui diuji deui diulang deui habeun we tepikeun ka naik kelas naon margina aya ulangan diuji na teh hadi alam dunya mah ujian teh aya ulangan teu lulus aya isuk marang diuji henteu lamun teu lulus mah atos teu lulus kan we urang di mana diuji ku Gusti Allah sehingga ngadoa keyakinan eta ujian di Gusti Allah teh kangge ningkatkeun derajat urang di pain Allah eta teh cirining Allah nyaah ka urang. Cek Allah nyewa cirining Allah nyaah ka urang.
lamun urang seueur emutan ya dina masalah hadiah dunia emutan dina hadiah dunia eta teh bentuk kasih sayang Allah ka urang pan buktosna naon pan kulantaran teu boga duit datang ka masjid gitu pan kulantaran teu boga duit getol tahajud pan kulantaran teu boga duit getol salat duha pan kulantaran teu boga duit getol maca waqiah pan kulantaran teu boga duit getol maca naon shalawat nariyah fadhil 40 opatan eta tidinya teh Gusti Allah teh ujian dipasikeun eta teh ka nya Allah jadi caket ka Gusti Allah we eta teh bentuk ujian teh sanes bentuk Allah ngewa ka urang ieu jalmi dibeungharkeun jalmi dimuliakeun ku Gusti Allah ieu jalmi dimiskinkeun jalmi dihinakeun ku Gusti Allah can tos gitu. Bisa jadi jalmi nu miskin dimuliakeun ku Gusti Allah jalmi nu beunghar dihinakeun ku Gusti Allah pantes sakedik jalmi teh nyebatkeun abdi mah di kulantaran Allah ngabeungharkeun ka abdi can tos Allah mintarkeun ka abdi Allah masan pangkat can tos bentuk kanya Allah teh nalika urang siap diuji ku Gusti Allah tah jalmi anu izin ku Gusti Allah nembe sareng Rasul teh wal yadkhulil maut wal bala nyata emut kana maut sareng emut naon urang teh bakal diuji ku Gusti Allah tah urang nyungkeun we ka Gusti Allah khususna lain jang haliah dunia wa talabuka li ghairihi dina maqalah ieu nyebatkeun lamun urang nyungkeun kasalian ti Gusti Allah maka eta teh ciri urang teh sakadik ka isina ku Gusti Allah Allah mah bendu lamun urang nyungkeun ka jalmi henteu ka Allah heula ka Allah heula nyungkeun teh murang kalih teu damang emutna saha Allah darah mah emutna naon dokter we murang kalih aduh panas obat heula eta teh emut kana obat kana obat emut teh lain kana doa heula atawa nepi salat heula murang kalih panas kaela rek salat duha heula kaela rek salat hajat heula salat hajat wae buru cenah eta ngari obat ulah kitu salat heula emut heula ka Gusti nembe meser obat netepan heula hajat yang barangkali teu nepan oge ngadoa heula atuh yang barangkali nembe ka dokter ulah ka dokter heula terus emut ka Gusti Allah Allah bendu lamun urang sagala rupi teh emut ka makhluk heula teh emut ka Gusti Allah ibu bari kaluar di bumi cing nitip hansipnya emak teh rek indit ka Bogor rek jarah ulah ka manusia heula ka Allah heula matak saha aya salat naon salat safar eta teh laporan ka Gusti Allah Gusti abdi teh angkat nitip bumi abdi bisi aya rumangku Gusti nitip TV Gusti nitip ieu lomari Gusti nitip itu mun cakap dikasarkeun mah ka Gusti mun dikasarkeun kada mah kitu nya eta teh nitip ka Gusti Allah atas itu nitip ka sa nitip ka jalmi naon margina da Allah mah pan la ta'khudhu sinatun wala naum yakin kadinya ari hansip nu ditipan kurang bakal bawa tapi moal bobo aya lengahna kajenting molotot ari kapalingan we pan jalmi yakin kapalingan tengah wengi ayeuna mah pan beurang oge loba nu maling teh justru ceuk bangsa teh api-api ieu we rek beurang ayeuna mah moal peuting da loba jelema nu lengah beurang pantes sakadik jalmi nu kaleungitan motor beurang-beurang gitu bangsa teh hebat ayeuna bangsa teh itu jeung lengah daya lengah baik ka Gusti Allah lan mereka jami qatala bukali geuring dikillati hajaika gitu wallahu a'lam bissawab al-fatihah